Mang, mesen nasi goreng hiji dibungkus. Siap Jang, sok lah, ujang mah cali kela enak di ditu. Wah, mang ini panggilkan nasi goreng the best pokoknya mah. Aduh, hampir aing ku sewad. Iya Jang, sama goreng geus jadi. Baraha mang. Oh, kelah tuh. Hiji, dua. Maksudnya itu itu sama hiji-hiji. Mana duit tagana? Ada sok mau pikiran. Hulu. Sekamana dibayar dulu, kan? Yuk kumaha yuk. Ayo ke sana. Bayar tuh ya. Itu ayam aing bawa ke mana si Gatot? Ayam bapak aing kesentutnya sia. Itu ieu mah bieu urang mah ayam di dieu. Eta sami tingis mau ka geuning dia. Ieu dibalik ke geus ieu banget. Ikut sia, ayam mah. Oh, gaya. Siap naon eta goblok. Ayam bisa di dieu udah. Siap. Malam tahun baru teh ke Pelabuhan jangan dijedog-jedil ieu mah aduh kumaha menang harim tidak Emang lagi banget lagi dengan hulu peda da eta mah. lain hulu peda hulu konten Banget sia. Ngahina makhlukna sama aja ngahina ke pangeran. Mending kana goreng rupa daripada goreng hate. Ya, goreng rupa cideung kieu. Boga duit mah dicet jadi bodas. Cek goreng hate. Berobat ka mana ka dokter. Dokter mah bisa nyageurkeun goreng hate. Nyengir goblok semelin mikir. Cing saja mah ngakan belum ucing, pasti modalna belum kadal.